la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala mu'allif hadal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ariyatai di pasal Ilhaidi anu tetep dina martelakeun haid wan nipasi jeung nipas wal istihadati jeung istihadah. Wa yakhruju jeung kaluar minal farji tina farji. Naon salah satu dimain tilu pirang-pirang getih. Damul haidi tegasna kahiji getih haid. Wan nipasi jeung kadua getih nipas. Wal istihadati jeung getih istihadah. Pal haidu mangka ari haid. Wa eta ari itu haid adamu eta getih. Al khariju anu kaluar pisinil haidi dina taunan haid. Wawa jeung itu sinul haid tis'u sinina eta salapan pirang-pirang tahun. Paksara tulailawi loba. Min parjil mar'ati tina parjina awewe ala sabili sihati netepan kana jalan sehat. Ailali illatin tegas nama lain karena penyakit. Balil jabalati balikta karena watak. Min goiri sababil wiladati tina salianti sabab ngalahirkeun. Apa cara? Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fil haidi wan nipasi wal isyadati. Dina ieu pasal musannif arek ngajelaskeun kana haid nipas istihadah. Ngajelaskeun kana naon wae? Ngajelaskeun kana definisi masing-masing tina haid, nipas jeung istihadah. Ngajelaskeun ukuran masing-masing. Ngan pedang ke ari istihadah mah ditetelakeun definisina unggul, tarifna unggul. Kaluar tina parjina awewe. Sebab ketika dimutlakeun biasana ketika diucapkeun al parji maka insirofna teh kana parjina awewe, kubulna awewe.
tina parjina awewe kaluar 3 getih. Kahiji damul haidi getih head, kadua getih nipas, katilu getih istihadah melalui tidinya. Naon cenari getih head? Pal haidu disebut getih head teh adamul khoriju, getih anu kaluar ira kaluarna minimal pisinil haidi dina taunan head. Jadi minimal kaluarna teh aya batasan minimal ti awewe getih di hukuman naon? Getih head. Iraha tis usinina 8 tahun tuluy leuwih loba 8 tahun kaditu. Jadi setiap kaluar getih dina umur sabaraha wae tadi hukuman getih head, tapi aya getih batas minimal disebut getih head nyaeta awewe nu kaluar getih head teh minimal 8 tahun. Kumamun kurang tina 8 tahun, ya 8 tahun itu 8 tahun Hijriah. Kumalamun kurang tina 8 tahun, henteu jejeg sabaraha 8 tahun. Lamun kurang tina 8 tahun atau 15 ka dieu, 15 poe deui ka 8 tahun teh. 14 poe deui ka 8 tahun teh. Nah, misalkan 8 tahun teh hiji Muharram 1442. Ai kaluar getih head, aya kaluar getih head. Kaluar getih teh tanggal 20 Haji 1444 hiji. Berarti ka 8 tahun teh 10 poe deui. Maka lamun teh kurang tina 8 tahun teh 15 poe ka dieu, maka eta geus bisa dihukuman head. Ngan lamun kurang tina 8 tahun teh 16 ka ditu, 16 poe deui, 17 poe deui, 18 poe deui, 11 poe deui, eta mah can dihukuman naon? Jadi lamun kurang teh 15, 14, 17 sapoe deui ka sabaraha 8 tahun eta geus bisa dihukuman naon? Hukuman head. Jadi teu kudu pas 8 tahun da masing kurang tina 8 tahun ge eta geus bisa dihukuman head asal kurangna 15 poe tuluy leuwih saeutik. Tina naon kaluarna teh min parjil mar'ati tina parjina awewe tina kubulna awewe. Eta teh kaluarna tina tungtung rahim. Tuluy ala sabili sihati tepan kana jalan cager lain keur gering baita lil jabalati we baita geus watek nah eta mah awewe mah sok naon? Sok head tuluy kaluar getina teh min goiri sababil wiladati lain peda sabab ngalahirkeun. Dalamun teh masa ngalahirkeun mah getih head tapi getih naon? Getih nipas. Jadi getih head teh getih kaluar dina tahunan head nyata minimal 8 tahun atawa kurang tina 8 tahun bari kurangna 15 poe tuluy leuwih saeutik. Tina parjina awewe kalawan jalan depan si awena teh keur cager teu gering. Eta mah geus watekna awewe mah sok naon? Sok head. Tuluy eta keluarga tina teh lain peda sabab naon? Ngalahirkeun. Wa qauluhu jeung ari dawa musannif lapad walaunuhu. Walaunuhu jeung ari rupana itu head. Damul head. Aswadu eta anu hideung, muhtadamun anu semu panas.
ladaun anu ngaleuleskeun wa qauluhu laisa eta teu aya itu qauluhu bi aksari nusakhil matni dina lolobana pirang-pirang salinan matan wa fi sohahi jeung dina kitab sohah mah jeung eta tetep dina kitab sohah ari lapad ihtadama narima semu panas non adamu getih istadat berempis narima banget non humrotuhu beremna itu dam hatta swada sehingga yen hideung itu dam waladaat jeung ngaleuleuskeun kana itu dam non anarud seuneu hatta ahrokot sehingga ngaduruk itu nar hukana itu dam. Saur musonib bahwa rupana getih hente hideung bari semu panas tuluy ngaleuleuskeun ngepek ngaleuleuskeun si awewe anu keur naon keur head. Ta eta dawahan musonib lapad anu nyebutkeun bahwa rupa getih hideung semu panas tuluy ngaleuleuskeun teh dina lolobana mah dina kitab anu sejen manaon teu aya kitu cenah teu aya bahasa kitu da dina faktana mah ari getih teh teu naon teu patok kana sawarna gitu. Sabab bisa 5 warna getih hente. Bisa 5 warna. Aya ladaun anu ngalogatan ladaun teh nganyerikeun. Nya nganyerikeun kana padi berarnya. Nganyerikeun kana bogana. Laisa pi aksari nusakhil matni. Dina kitab sohah mah bahasana teh warna getih teh lempengna we. Warna getih teh kacida bereumna. Sehingga ku bakat berem-beremna jadi naon? Jadi hideung kaya-kaya eta si getih anu bereum tadi duruk jadi naon? Jadi hideung. Jadi intina mah aku aja ngomong tadi bahwa cek musonib warna getih teh eta naon? Hideung semu panas tuluy nganyerikeun atau ngaleuleuskeun itu getih teh memang seukeut sabab aya gambaran awewe kalengitan kaparawanan gara-gara getih naon teh jadi ku bakat panas-panasna eta getih teh kaparawanan teh leungit gitu jadi di parawanan teh ku getih itu benernya misal di parawanan teh kula lagi mah ku getih kan hitong aneh bisi ayam itu parawan deui cenah ieu mah pada mah pernah dipake kula lagi mah getih kunaon kohen qauluhu tulis heula paslun ieu pasal arek martelakeun kana patokan jeung ukuran saban-saban sahiji tina head nipas jeung istihadah. Ieu pasal arek matelakeun kana ukuran patokan jeung ukuran saban-saban sahiji tina head nipas jeung istihadah. Titik tina getih awewe tina parji awewe sok kaluar 3 getih
Dina parji awewe sok kaluar 3 getih. Hiji getih head, kadua getih nipas, katilu getih istihado. Titik. Pal haidu huwa adamu al kharij. Ari getih hete nyaeta, ari getih hete nyaeta getih anu kaluar nalika awewe geus nepi kana taunan head. Dalam kurung 8 tahun Hijriah. Dalam kurung 8 tahun Hijriah, uluy leuwih loba. Koma tur kaluarna teh tina parji awewe natepan jalan cager koma tur lain pedah ngalahirkeun. Titik. Menurut musonib rupana getih teh hideung tuluy semu panas jeung ngaleuleuskeun. Titik. Tah dina tah ieu dawuhan musonib teu aya dina kalolobaan salinan matan. Titik. Dina kitab Sohah ge dijelaskeun bahwa ieu getih hente semu panas tuluy ku bakat berem-beremna jadi hideung. Wani pasu jeung ari nipas. Wa eta ari tu nipas adamu eta getih. Al khariju anu kaluar akibal wiladati dina sabada ngalahirkeun. Bal khariju mangka ari getih anu kaluar ma'al waladi sarta budak au qablahu atawa dina sameme walad la yusama eta teu dingaranana kharij nipasan ku nipas. Wajiyadatul ya'i jeung ari nambahkeun iya pi akiba dina lapan akiba lugotun qolilatun eta lugot anu saeutik.
wal aksaru jeung ari loloba nama hadpuha eta miceuna itu iya. Hiji head tadi patokanana. Nomor kedua patokan getih nipas. Kumaha cenah patokan getih nipas? Al khoriju panjang nama Adamo al khoriju Adamul khoriju akibal wiladati getih anu kaluar dina sabadana ngalahirkeun. Getih anu kaluar sabadana ngalahirkeun, tapi eta disebut sabada ngalahirkeun teh dibatas ku 15 poe. Ya kieu lamun ngalahirkeun poe kalima jadi beres ngalahirkeun mah teu kaluar naon? Teu kaluar getih. Pan kaluar getina teh poe kalima sabada ngalahirkeun masih kena disebut nipas. Sabada ngalahirkeun teu kaluar getih barasih we poe ka-10 kaluar getih eta masih kena getih nipas. Ngalamun misalkeun geus beres ngalahirkeun teh kaluar getih ai kaluar getina teh poe ka-16 tah eta mah geus lain getih nipas deui tapi geus getih head. Sabab ari disebut getih nipas getih anu kaluar sabada ngalahirkeun bari dibatas ulah leuwih ti 15 poe itu. Ngan biasana lolobana kaluar getih nipasnya memang beres ngalahirkeun langsung keluar naon? Keluar getih jarang gitu nya. Anu geus ngalahirkeun teu keluar getih karek 7 poe kemudian karek naon? Keluar jarang. Mana? Tabi ayakuna akibal wiladati bi ayakuna qabla mudi khamsata asara yauman minha gitu. Jadi bisa dihukuman getih nipas lamun can lewat di 15 poe ti mimiti dihitung ti mimiti wiladah, ti mimiti ngalahirkeun. Ngalahirkeun teu kaluar getih 8 poe kemudian karek kaluar naon? Getih. Eta masih kene disebut nipas. Gitu. Dan can lewat di 15 poe. Jadi disebut akibal wiladah teh dibatas ku sabaraha poe? 15 poe. Sabak da ngalahirkeun dibatas ku eta. Mun leuwih ti 15 poe lain getih nipas eta mah, tapi getih naon? Getih head ka asupna. Atu mafhumna ceuk teh nu disebut getih nipasna nya teh getih anu kaluar sabada ngalahirkeun. Berarti bakal ayat 3 kriteria getih. Hiji getih sabada ngalahirkeun, nomor kedua getih memeh ngalahirkeun, nomor katilu getih barang jeung itu dari zaman teh basi moal pasti sabari hiji. Tilu anu geus kaliwat, anu euker, anu acan bari sabadana. Mun ngalahirkeun pas ngalahirkeun getih teh getih memeh ngalahirkeun, getih keur ngalahirkeun getih sabada ngalahirkeun. Tah anu disebut nipas mah getih sabada naon ngalahirkeun, anapun getih memeh ngalahirkeun jeung getih pas ngalahirkeun eta teh disebut getih naon? Getih nipas. Getih naon atuh? Nya lamun memeh ngalahirkeun lamun keur head bisa wae getih naon? Getih head. Da aya awe nu hamil bari naon? Bari head. Wajihadatul ya'i fi akibalu gotun qoilatun. Lapad akiba make iya eta teh lugot anu saeutik lolobana teh make naon? Iya, jadi aya nu maca akiba
itu make naon make iya eta teh saeutik nu make nah mayoritas teu make naon teu make iya. Wal istihadatu jeung ari istihado aya damuha tegasna mageti ziyadah wa itu damuha adamu eta geti al khariju anu kaluar fi ghairi ayyamil haidi dina salianti pirang-pirang poean haid wa nipasi jeung nipas la ala sabili sihati lain jalan lain tepan kana jalan cager geus patokan haid geus patokan nipas terakhir patokan isiat naon teh sia geuti nu kaluar dina salianti poean haid jeung poean nipas geus sakitu we geuti anu kaluar dina lain dina masa haid jeung lain dina masa naon nipas eta dihukuman nu geuti naon istihadah la ala sabilihat sihan lain tepan kana jalan cager tegas nama ker gering pada eta terjadi patokan da masih keur cager ge keur cager tuluy kaluar geuti asal lain dina masa haid jeung nipas eta dihukuman geuti naon geuti sadok matokna kana masa haid atau naon nipas asup masa haid atau nipas teu lamun teu asup masa haid jeung nipas maka eta geuti naon geuti istihadah. Qauluhu wan nipasu geuti nipas teh nyaeta geuti nipas teh nyaeta geuti anu kaluar dina sabada ngalahirkeun geuti anu kaluar geuti nipas teh nyaeta geuti anu kaluar dina sabada ngalahirkeun tur teu lewat tina 15 poe tur teu lewat tina 15 poe tur teu lewat tina 15 poe titik atuh geuti nu kaluar sarta budak atawa sameme budak eta teu dingaranan geuti nipas eta teu dingaranan geuti nipas titik qauluhu wal istihadatu geuti istihado nyaeta geuti anu kaluar lain dina poean haid jeung nipas geuti anu kaluar lain dina poean haid jeung nipas bari kaayaan keur teu sehat wa qalul haidi jeung ari pang seetik-etikna haid naonana zamanan waktuna yaumun walailatun eta sapoe jeung sapeuting Ae miqdaru dalika tegas nama ukuran itu yaumun walailah. Wawa jeung ari itu miqdar
arbaatun wa isuna eta 24 naona saatan jamna alal itisoli netepan kana itisol antal almu tadi anu dibiasakeun pilah dina haid wa aksaru jeung ari panglobana haid pangloba teh panglilana maksudna khamsata asaro eta 15 naonana yauman poena bilayaliha sarta pirang-pirang petingan khamsata asar painjada lamun tambah itu dam alaiha kana khamsata asar pawa mangka itu dam istihadatun eta geti istihadah Pagolibu jeung ari galibna itu head situn eta genep poe au sampun ata 7 poe wal mu'tamadu jeung ari anu dijadikeun tatagenan bidalika dina akol aksar jeung golib al istiqra'u eta nalungtik atawa cek bahasa ina riset beres netelakeun patokan masing-masing tina head nipas jeung naon jeung isyado ayeuna musonif arek mertelakeun kana ukuran head tina ukuran head aya nu pangsakedeungna aya nu pang lilana aya anu galib ari galib teh mayoritas awewe biasana sakitu poe naonna teh headna teh itu lolobana galib teh pangsa etikna teh hete kumaha awas pangsa etikna hete ukuran sapoe sapeting alias 24 jam lain sampai sapeting awas ukuran sapoe sapeting alias 24 jam anu mana ieu ukuran 24 jam bisa dimenangkeun ku sapoe sapeting lamun getina itisol contoh ayeuna head jam genep isuk poe isukna jam poe Rebo teh poe Kemis jam genep geus bisa nepi kana akol head lamun teh mah dina sapoe eta poe Rebo memang getina tuluy-tuluy naon keluar keluar si naon teh si getih teh eta ngaranna alal itisol lamun getina naon itisol maka eta anu ukuran 24 jam bisa didapatkan dina waktu sapoe sapeting lamun getina teh itisol maka ukuran 24 jam bisa didapatkan leuwih dina sapoe sapeting contoh poe kahiji kaluar getihna teh 5 jam 5 jam poe kadua kaluar getihna teh 10 jam poe katilu kaluar getihna teh 5 jam 5 jeung 10 15 10 jeung 5 5 jeung 10 15 15 jeung 5 20 poe kaopat kaluar gede teh 5 jam berarti geus 25 naon jam eta geus nepi kana akol head bahkan leuwih tina akol naon head aya awas akol head lain sapoe sapeting tapi ukuran sapoe sapeting tegasna 24 jam anu mana eta 24 jam bisa terjadi dina sapoe sapeting bisa terjadi leuwih ti sapoe sapeting. Jadi anu beunang ukuran 24 jam dina sapoe sapeting lamun memang tiap jam naon keluar. Mamun ki kumaha ngitungna atuh lamun awewe head Aiker sare ari keur beunta makan gampang tinggal dicek si naon teh.
si pancena ai pikeun ngecek getih teh si kapas diasupkeun kana bobogan awewe dicocolkeun ka jero lain tempatnya pembalut nya pikeun ngecek getih aya kumaha mun sare pikeun ngitung zaman sare itu ayeuna sare jam 7 kudu hudang ngecek heula itu maka pikeun nangtukeun lilana kaluar getih keur sare mah memeh sare kumaha itu pas hudang sare kumaha gitu. Lamun sare jam 7, hudang jam 5 misalkan. Pas dicek aya getihan. Oh berarti getihan teh 8, 9, 10, 11, 12, hiji 2 3 4, berarti 8 jam tadi hukuman naon? Getihan. Itu. Lamun sare jam 7. Oh getihan meh sare teh. Ya. Pas hudang deui naon? Getihan berarti teu kaluar naon, teu kaluar getih. Itu. Jadi memang ada rumit gitu kudu apa. Jadi lo pakai anu boga sangkaan pangsa etika hede sapoe sapoeuting. Jadi sok sarajan kieu ya. Urang teh misalkan awewe jam 6. Pokona mareksa kumaha wae kaluar getih. Jam 6 poe kemis isuk urang teh geus nepi kana patokan saeutikna naon? Padahal itu pasti gitu. Mata perlu dicek tiap jam, perlu dicek tiap waktu gitu ya. Dah kadang akhirnya jam 6 lebih ke jam 8 keluar. Di jam 8 jam 10 henteu kalau berarti nu dihitung headna tapi headna sabaraha jam? 2 jam. Di jam 8 yang 10 mah ulah dihitung keluar getih head. Jadi patokanna ulah akhir engke akhirnya jam 6 poe Rebo jam 6 poe Rebo ayeuna geus dihitung naon geus kaluar getih head isukna teh teh jam 6 poe Kemis oh urang geus nepi kana pangsaeutikna naon head teh salat we eta teh salah sabab cek tadi ge pangsaeutikna head lain sapoe sapeuting tapi ukuran sapoe sapeuting alias 24 jam anu eta 24 jam bisa terjadi dina sapoe sapeuting lamun getih tuluy-tuluy kaluar bisa terjadi leuwih ti sapoe sapeuting lamun getih kaluar tina panji awewe teh tuluy bahkan bisa terjadi anu 24 jam teh dina 10 poe ka hiji 2 jam poe ka 2 nya eta tambah lah nu penting mah pas poe ka 10 teh karek nepi kana ukuran 24 jam tah eta ku 10 poe eta karak nepi kana akol naon head. Dan naon da karena nepi kan ukuran 24 jam. Lain sapoe-sapoe jeung awas tapi ukuran sapoe sapeuting. Eta pangsaeutikna naon? Head. Jadi ngecek getih head aya jeung henteu teh minta pona pembalut. Awas kudu apal boga pamajikan. Mata boga pamajikan teh ulah anu bodoh can apal dina masalah naon kudu apal emang pano make nama tiap keluar getih keluar getih padahal karek suci 7 poe manehanana teh si awet karek suci 7 poe keluar getih oh deui pada makan lain getih kapan minimal suci antara 2 teh sabaraha poe 15 poe lamun ayeuna suci bisa dihukuman getih deui teh lamun suci 15 poe tuluy keluar naon getih karek dihukuman naon ieu mah suci karek ge 3 poe suci geus kaluar deui naon getih itu cenah getih head dah eta teh loba kere eta teh ulah nepikeun ka nu kitu katanya eta kewajiban salaki teh ngawrukan nu kitu teh nah pangsa kedeungna bisa disebut teh nyaeta getih keluar ukuran 24 jam panglila panglila nama lain ukuran 15 poe tapi 15 poe beda pangsaeutik nama ukuran 24 jam tuluy panglila 15 poe lamun leuwih ti 15 poe maka getih ka poe ka 16 ka 17 ka ditu eta dihukum getih naon istihadah lolobana
awewe teh head teh nyaeta genep poe atawa 7 poe. Jadi berarti aya mun aya we kieu 15 poe. 15 poe kaluar getih. Tapi anu 15 poe eta teu nepi kana ukuran 24 jam. Maka eta awewe getih anu kaluar lain getih naon? Getih head. Teu salat 15 poe kodoan naonna? Salatna. Lain ngitung poe awas. Jadi pertama anu kudu jadi patokan teh ukuran 24 jam. Aya awewe kaluar getih 15 poe. Ngan pegat-pegat teh getihna teh. Sapoe ngan sajam, poe kadua ngan 3 jam. Tapi ka dikalkulasikeun teh nepi ka poe ka 15, teh nepi kana 24 jam. Maka getih anu kaluar saya 15 poe lain getih head, getih isi hado. Lamun teh salat 15 poe kodoan naonna salat. Jadi kudu nu pertama kali kapangi misalkan geus 3 poe, geus aya geus ukuran 24 jam, tah tinggal ngitung eta mah. Karituna geus tapi kana akol mah gitu. Tah ari nangtukeun akol aksar ejeung galib da tina naon wal mutamanu bidalika al istiqra'u. Pikeun nangtukeun Imam Syafi'i, pikeun nangtukeun pang saeutikna het panglomana jeung galibna het teh nyaeta ku jalan istiqra'. Ari istiqra' teh nalung tik riset. Ari istiqra' teh cek dina mantek ngahukuman sakabehna ku peda nalungtik kasauran. Wa in bijuj'in ala kulli sudil pada kabil istiqra'i indah mukil. Jadi Imam Syafi'i henteu nalungtik ka sakabeh awewe salam dunia dina masalah naon? Henteu. Tapi Imam Syafi'i meureun nalungtik nanyaan ka awewe sekitar kota Mekah merenya lamun ke di mana teh keur di misalkan keur di mana kalau kodim teh ketika ke di Irak misalkan meureun kitu nya nalungtik riset ka awewe di kota naon Irak ditalungtik Imam Syafi'i teh pang saeutikna sakieu disimpulkan we hasil penelitian Imam Syafi'i aya akol aya aksar aya naon aya galib eta teh aya maka dikiaskeun we awewe salam dunya hukumna akur jeung awewe nu ditalungkeun ke Imam Syafi'i ngaranna kias naon istiqra'. Nu ditalungtik nama sawareh tapi eta hukum sawareh dibikeun ka sakabehna. Nu ditalungtik nama awewe urang dinya wungkul tapi hukum keur awewe urang dinya dibikeun ka awewe salam dunya. Ngaranna kias naon? Kias istiqra'. Ketika juj dipake ngahukuman naon? Kul. Sabalikna kias istiqra' teh nyata kias tamsili asam. Wa aksuhu yud'a pokok deui tah eta. Ai sabalikna berarti ngahukuman juj ku kul. Nah. Jadi bil istiqra' mata tong aneh beda deui mah manusia jen mah akol aksar jeung naon teh. Jeung galib. Nah, bakal beda hasil penelitianana. Qaulu wa qalul haidi. Dina head aya pangsa eutik dina zaman head. Dina zaman head aya pang saeutikna koma pang lobana koma jeung galibna. Pang saeutikna zaman head nyaeta ukuran ukuran sapoe sapeuting. Ukuran sapoe sapeuting. Ukuran sapoe sapeuting dalam kurung 24 jam.
panglobana nyaeta 15 poe 15 peuting. 15 poe 15 peuting. Lamun leuwih tidinya maka dihukuman getih istihadah. Lamun leuwih tidinya maka dihukuman getih istihadah. Galibna head nyaeta genep atawa 7 poe. Situn au sabun genep atawa 7. Titik nu dijadikeun dasar dina pangsaeutikna nu dijadikeun dasar dina pangsaeutikna koma panglobana jeung galibna zaman head eta kuladang penelitian. Kuladang penelitian nu dilaksanakeun ku Imam Syafi'i ka awewe urang Arab dina sana awewe urang Arab ka awewe urang Arab. Nu dingaranan ku istiqra. Nu dingaranan ku istiqra. Wa aqallun nipasi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Ieu teh bagian naon? Paruhiyatna. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya jeung diriwayatkeun an Abdullah bin Umar di Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anu mati itu Abdullah jeung Umar lamana jalat samang-samangsa waruya naon lamana jalat lapar lamana jalat lamana jalat samang-samangsa lungsur nona hadil ayat ieu ayat tegasna ayat pamaya mal mithqala dzarratin paman mangkarai sawe jalma ya'mal eta anu migaman miskola dzarratin kana saberat sikisa sawi khairon kana kaalusan yaro tah bakal ningali manhu kana itu khair. Kultu ngucap kuring ditu nyatakan Nabi Muhammad, ya Rabbi ada ari ieu qalilun eta anu saeutik pihaki ummati di hak umat kuring. Qala sa Allah azza wa jalla in qalalta lamun nganggap saeutik anjeun hada kana ieu patakun maka kudu kabuktianon al hasanatu hiji ka al hasanatul wahidatu hiji kahadean bihasanata ini eta sabanding jeung 2 kahadean. Eta teh memekop aya naon ya. Patakun al hasanatul kala
Qaulullah ta'ala dawan Allah ta'ala. Ulaika ari tu jalma-jalma yutauna eta dibere ulaik ajrohum kana buruhan ulaik marrota ini kalawan 2 kali bima kusabab perkara sobaru anu geus salalobar itu ulaik. Kutu ngucap kuring ya Rabbi hada ari ieu qalilun eta nu saeutik pihaki umati qala Palyakun maka kabuktian bihasanatin wahidatin etaku hiji kahadean asro amsaliha. Naon asro amsaliha? 10 pirang-pirang pantarna hasanah kaulau kudawan Allah Ta'ala atau dina dawan Allah Ta'ala. Man ari sawe jalmana jaa eta datang man bil hasanati ku kaalusan palahu maka eta tepikeun man asru amsaliha ari 10 pirang-pirang pantar. Dikani Nabi teh saeutik teuing cenah buruhan sakitu mah geus atuh ayeuna mah hiji kahadean banding 10 kahadean. Qultu ya Rabbi hada ari asru amsaliha aidon qalil pihaki umati. Akur keneh gitulah. Qala palyakun bihasanatin wahidatin kudu kabuktian bihasanatin wahidatin eta ku hiji kadean naon sab'atu mi'atin 700 iklan. Dawan Allah Ta'ala masalul ladina ari perumpamaan jalma-jalma yunfikuna anu ngadapakakeun ladina amwalahum dina kana pirang-pirang harta ladina fisabilillah di jalan Allah kamatali habatin eta sapertikeun sasiki ambatat anu ngajadikeun haba sab'a sanabila kana 7 pirang-pirang ranggeuy pikuli sumbulatin eta tetep dina tiap-tiap ranggeuyan mi'atu habatin ari 100 siki berarti 700 saranggeuy sasiki 7 ranggeuy dina saranggeuy aya 100. Wallahu jeung ari Allah yudhaifu eta nikelkeun Allah liman ka jalma yasa'u anu ngersakakeun Allah